Lihat kulan teka kantun kapangarsa bapa mandorna teka kantun kapara uleman sadayana nyondong kene dong miwah kapara penonton anu masih keneh rawuh seueur seng seng abah hayang hiburan abah hayang dikawihan ku aseng lamun dikawihan ku aseng ratusan ribu bakal awur kulan ceng ceng sapanang dikekalapole moryang tekawayaan atau keringet pikir ngalayu Ari diara supana kudu diara catana pamilera ikan bintang mungkin tedantan duduk kamana gesanya montang alah bara raja sadayana ya berbara kata kue series ya deka mana mane ngaja saya datang kak ada apa sah dikumpulkan akang trek ngalamar kasaha ngalamar na kade musika jati randa paraban randa alah buagja hayang yang suka ibu gua duit masih hayang lain didenge-denge teh ngomongna teh make awainya bagja hayang randa bisa mana menyebut lamun nyebut leungeun naon lamun ngomong awai tangan nya tangan leungeun mah ai suku alat jalan ari irung naon lawang napas idi heueuh lawang napas lamun buuk akar kepala lamun kareta kendaraan panjang mapai jalan ngantai bener lamun nyebut bisul jarawat badang iya gobloknya lamun toke cak badang naon inu hese koy bujur pantat lamun handapun bujang tarang baga alah lamun ayeuna maneh nyebutkeun kacamata naon nya kacamata lamun lagu kacamata riben gampang-gampang saja coba bisa kacamata riben mau habisan mun kacamata riben kayak itu tengah capruk ngomong abungul ditah nyanyi zaman udah gitu duh riben atuh sing surup sia teh pamanggahanan pindah kana tarang nyejang kumata lah kaca kalah kana tarangnya jaga soca menjrong mata nyawa ke istri lenjong karanda hayang sanes ka bapa kalah ka ayah sanes ka ibu kalah ka mama sanes ka ditu ka dieu tapi giler ka abdi kalah ka mana-mana kalah hayang ka saya pasosore jalan-jalan mapai kasampalan bener mawaranda kana kendaraan ya mau barang mawarana nasampalan kendaraan nyaralak ragra randa nangkarak jang tarang buagana bodoh kurang meuni hayang anjing si orang bisaeun ngomong nu sejen nya Sempursun rampes nuhun saya datang nuhun kunaon sih
Kurnaon kitu urung ujug-ujug muncrut. Oh, monyong si goblok ngomongna. Sungutna monyong wae. Jadi nun saharan dudung. Urang mana? Udug-udug curug. Boga pamajikan uju. Anak saha Nunung. Nunung anak saha Lundu. Setruk. Aisyah. Goblok jadi. Curiga wae kaing dah. Jadi nun. Ari gade lamun nyebut rokok naon? Udud. Nya. Lisong surutu. Lamun parab hayam huut. Heueuh. Kebo jukut. Ai parab sia buduk. Nu nyinden saha-saha aseng udah gini eta sia bisa. Oh nya aing beusi ngitimpuk sih. Pujakeun moal arek. Minangkabau. Ye, teu nyahoun seni sia mah. Aya gege didengekeun ku aing teh. Man ngadah di. Jadi abdi ngang. Dah. Goblok ibu dah keur sales mah jigeuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Aing saha. Yeah. Eta sia ngaranna saha? Jogja. Saha? Yogyakarta. Nuh, aing deger gering ya teh teu milu butuh. Aing milu aing deger muriang. Naon si maneh kacerangna? Muriang urang mah komplikasi. Penyakit teh naon? Hales mah. Terus darah tinggi. Lenyar. Naon deui? Kolesterol. Naon kolesterol teh Kang? Kolesterol mun cara urang. Kulantaran nyung eta ngomongna bindeng nyebut kolesterol. Atum periksa ke bapak dokter. Alantos. Kumaha cek dokter? Mane ulah ngadahar daging tebo. Ari daging tebo teh naon? Ulah ngadahar daging sapri. Sapi mun cara urang mah. Ulah ngadahan daging tanyam. Aing geuleuh nempo bibirna Ulah ngadahan daging lundu. Cek dokter naon? Jangan cenah nu bergizi. Naon cenah? Daging mek-mek. Anjing. Porno situ goblok. Goblok nanti balado ku aing mek-mek. Loba jelema ieu teh mek-mek sia teh. Bebek anjing. Oh bebek. Oh kulantaran sungunan ngomong bindeng nyebut bebek ge mek-mek. Lamun arek sih daging entot atuh. Entok goblok. Bina-bina jeuing gitu. Duh, bang, pati ditimpo, paru. Duh, pati bang, papo. Duh, pati. Duh, bang, pati. Bekuk. Papo ting pati. Duh, bang, pati. Boti lo, bang,
pak tepuk ting pekuk dong depan pap Ajak tata lucingan gara-gara papais naon anu daunna di jero papais naon anu daunna di jero cek siap naon ayo siang lain cep papais naon anu daunna di jero ngawakil ke di goblok papok tuti bang aing gedang mah bisa aja loh manga urang antosan saha bakal diterima ipang lama jadi kali siap sugane pangamarata raja-raja sajumlah pada hempak ngadamel kemah sewang-sewang nang tiasa lipasihan keputusan kurang negara Imantaka di dia ayat hiji patih nu utama patih negara Imantaka kakasina Jayasati kapripatih kaponcrot getih ku Ratu Mustika Jati ipi warang mayunan raja-raja supados masihan kaputusan lumampah satria pelitan Ari dia rasupana kudu dia ratatangna pamila resmi katintana mugi tejantan duduga tiit ngendek-ngendek pasir ngadola bulan kuasiwung berawit nyong keri pikir jangan kansakan araneh bin ajaib ai wanita ngan hiji nu mikahayangna sakiloban raja-raja di mana putus ieu nagara baris tigieun laut seuneu bejana Gusti mangga kaula baris mayunan raja-raja nu sakitu seueurna bade didugikeun kecap salira ka raja-raja nu loba kanca saksian ku raja nu sararea Dewi Mustika Jati muadik boga salaki lamun lain ka manusia nu sejati satu bukanlah tuan hidup soksa kamal ari urang kelari aya bulan atuh kamana mah kamana geusnya muntang pangersa Bapak Haji Dedeng aya bulan kesabinya muntang titip diri sang badan iwalke panutan urang wae ari teh hulan aya iwalke panutan urang apa di mantang Kasim Kelari ka Gusti nomor beng alam Kang Asep Luki
ayah tebenang dipapalirkan gering pikir atung alang layung dang alang layung ariwa beton ayah cep pit ngendek-ngendek pasir ngadola bolanku asiung berawit nyong kelit pikir adean jeung anak deangan ate gering ngalang layung ngajong-jonan atuh di mana tegate kabina-bina tegate kabina-bina ari kang kuat ayah kulat ku sekat natot saliwa cugante moal tibelah doaan nenden harapan sanaos sanaos tatanarosan kang mandor naung ayah pucuk dicinta ulama tiba gandrung liwung kapirang rung tak benang ditiwul eweng tebenang di sirawung gunung palawargi sadayana anu masih kene titen dina mangrupi pagelaran wayang golek anu tang wong lanang aduh paranayaga rongo kagan kula garep dongeng lagu niki Sersaidan sanggakeun ka urang kelari kulen anak sawiji dongenge bapak Sargawi duwe anak loro sing diarani Saida lan sisaine bae gelisek kang cinarita apa Haji Manta Kasim Kelari sedulure kula dewe Abah Haji Manta Kasim ayah kulat duwe anak keloro sing diarani Saida lan sisaini aduh pak mana mene pokat wis kudune Pak Haji Dedeng ayah pi kelari kulat apa Haji Dedeng miwah teh hulan kulat kelapa ijo kandel kulite berluken dibanding kalin aye langkat jodoh si kedara balike nyuruluk banyu matane nyuruluk kulat apa Haji Dedeng nyuruluk banyu matane bae di saranganku teh hulan umi teh wulan saking Kelari Karawang
Padepokan Pandawangi waya magrib silunganing sawah Kang Asep Lukman aya ari balik ke lokatan nonton wayang bae apa Haji Dedeng sadereke kula sing paling bager Pak Haji Dedeng Kelari aya kulan Gereng kendal si kaline wungu belajar kenal karo kula mumpung ketemu neng wulan mumpung ketemu Ari teh hulan aya cep irang-irang pandai galang kuningan pandai salah kabai ari wong irang sering kedelang ari wong kuning lokatan katoning mata baik apa Haji Manta Kasim Kelari hadir seniman lana seniwati bilik kireng si tata titi Kang Asep Lukman aya hadir Kang Asep Lukman Kelari Padepokan Pandawangi Padepokan Pandawangi mana meneknya bekatan lagi wis kenang kudune Padepokan Gentra Padawangi Umi apa Haji Manta Kasim Kelari sedereke kula sing paling bager ijo-ijo si kodong melinjo Ari nu hajat aya Umi melinjo matang sepando dadi wong wadon aja lokatan gelojo apa Mandora Surya Saebul Hajat kulane melu bae apa Mandora Surya rawuh ibune kedik sing kula hormati irang-irang si pandai galang kuningan pandai selaka atuh wong irang sering kedelang ari wong kuning katona baining mata apa Mandora Surya apa Mandora Surya saya berhajat lala 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 ampun iyang nyapa atuh kamana atuh kamana atuh kamana atuh kamana nyaliar payung kagaler mah atuh kagaler katojo bolan atuh kamana mah nyamenta menta tulung hantep paler atuh kusabulan Haji Subur gandok geningan anu bager Pak Haji Subur Gandok aya kulan Haji Subur junti gandok saya abdi di jamat tangan atuh ngangge di kaki wakeun atuh ngangge nama geningan di kaki wakeun saya abdi ngareng jangan atuh mong ulah disapirakeun geningan olah sok disapirakeun Haji Subur junti gandok sareret tanah kapelet
saliwat kenging durian kasahan itip kediri atuh tibelat kanu saliwat atuh jungan atuh di mana atuh tega teh kabina-bina tega teh kabina-bina. Bagian ngebeli unggalmu tapi sering dolangan mangkat bareng karo babaturan apa Haji Subur Junti rame-rame guguyonan Pak Haji Subur Junti Gandok ayah. Sebab anak sing disung si Pak Haji Subur Junti sing dituju Gunung Jati badangadan ninga makam lali Pak Haji Subur Gandok Junti balik esok mampir ning juru kunci Cik pasihan jalan. Suai. Gunung Jati tempat wong seda gede cilik tua anu lanang wadon jaluk griki sejati muter-muter kota Cirebon arep ngetan arep ngulon tukang beca badaning keton duit tuh ora bakal ketun bagian beli unggal wulang Haji Subur Gandong tapi sering dolanan mangkat bareng karo babaturan Haji Subur Gandong duit entek ora bakal ketuan Ari urang Junti Gandok ayah. atuh Gunung Jati tempat-tempat wong seba gede cilik tua enom wadon lanang padan nyadan ning makam wali kanggo ngempani sana sekeluarga Haji Subur Gandong muter-muter kota Cirebon garap ngetan garap ngolon Anu hajat ayah mi. tukang beca kabeh kang katon Lelele. duit entek ora bakal ketuan bagian beli unggal wulan tapi sering
pada goyonan siapa anak sing disungsi sing dituju gunung jati pada nyadran ning makame wali balik esok mampir ning juru kunci Mandor Surya ya. atuh gunung jati tempat-tempat bong seba gede cilik tua enom wadon lanang pada nyadan ning makam wali kanggo ngempeni sana sekeluarga muter-muter kota Cirebon arep ngitan arep ngulon tukang beca kabeh kang katon ibu mandor Surya sebel hajat duit tok bakal ketua ibu mandor Surya anu gaduh hajat gede cilik tua enom wadon lanang jaluk rezeki gang sejati ibu mandor Surya sebel hajat bakal ketua Satria tanang batnara den ukir katun mangela Satria tanang batnara den ukir katun mangela ukiran kang retna kumala kumala kansa kaula dek nepikeun kecap sinyai nyata lanceuk kula Dewi Mustika Jati ana horeng ieu raja-raja sakieu lobana tapi kanayeut ti karaton atuh kaula teh bingung ditarima panglamar beusi ngaji kumaha Prabu Bimahendra ditarima Bimahendra kaituna teh bakal nimbulkeun urang nagara bocah setengah bakari dibuta kaula nepikeun ieu kecap Dewi Mustika Jati moal dek boga salaki lamun lain ka manusia sejati di mana raja bisa nebak ciri manusia sejati lain mungku raja satria elang wiku budak angon paribasana bisa nebak karena ciri manusia sejati ngajodo jeung Dewi Mustika Jati mangga dihaturanan raja nu pangpayuna karya kula ngenakeun Prabu Sing Haji ti negara Abung Lana saya kaula Sing Haji ai sampean saha satria kaula patih ti negara Imantaka ngaran kaula Jayasakti iya kabeneran geningan panggih jeung nu jadi patih di negara Jayasakti kedengekeun saheulana ti kamari nunggu-nunggu di dago-dago ti baret
Anak horeng kula mikahayang ka Dewi Mustika Jati Ratu ti negara Imanta. Bejakeun panglamar kula kun ditarima. Sabab kula raja pinunyo raja beunghar sadunya. Heueuh deui nu loba harta jeung bana kakayaan lintang ti kula sorang. Tada teuing payus jur pantes di mana kuran rendengan jeung Dewi Mustika Jati. Itu ratu kula raja lir ibarat mas jeung mas inten jeung berlian. Tong loba carita ditarima panglamar kula mangsaeun. Sababun teu ditarima lebarkan harta bana jeung kakayaan kaula ieu pasti bakal jadi lebar. Bejakeun kasih nyai kula narima panglamar sejen leuwih hade kula bos sing haji kudu jadi mantu di negara. Sae ngan kaula mah si nyai teu butuh kana babawaan komo panglamar. Ieu mah kieu be. Dewi Mustika Jati teh moal dek boga salaki lamun lain ka manusia sejati. Naon? Sakali deui ngomong. Dewi Mustika Jati moal dek boga salaki lamun lain ka manusia sejati. Tong loba catur tanpa bukur sareng. Eta kudu tebak heula. Teu sudi. Kakara aing yen salila jadi raja, diraku ngalamar kudu nebak ciri manusia sejati. Ya? Ulama kebake ciri-ciri segala rupa. Diterima nuhun, diterima naon jadi lautan sana di negara. Keluar sekarang. Eta raja ngadun hao, keda tuh ikan. Nya lamun anjeun rek ngin kaondaran da kaula teh selaku pengaman negara. Hiji patih nu kudu tanggung jawab ngamankeun ieu bangsa. Karunya karahayat nu teu nyaho tur teu mais teu meuleuh. Para raja kaluar. Ayo kebuk aku buat cara. Pokoknya diterima nuhun panglamar ti rombongan aing selama. Jadi terima hancur jadi lautan dodol di negara. Hah? Woi, wah, wala, aduh, wah, wow, mana sakar keluar? Ayo tewak. Kebuk di meja beda. Kaler tewak. Mana kasatir keluar. Jadu mundur. Kulum jauh panglubana. Kulub jauh panglobana. Kurtuna kutulukus madikapia. Maneh mega sakti lamun teu mikeun eta putriku aing bakal dipaehan. Betul. Jumplit
tuku buku sutulu kunung cunujun kuluku pacipipak wah ulah sambat kaniaya lamun maneh mertahankeun eta putri anu geulis teh dibikeun ka kaula bakal duruk ieu nagara. betul kudi bata batuling bakal batuling Mun eta putri dibikeun namun teu dibikeun bakal lipaehan etu betul cuk cek wani ka kaula. betul dus mila kapati itu betul baca apa dulu kalau apa Maneh ku aing teh dapat bakal punaran dina waktoeuna. lain curah kata Maneh ku aing lamun teh dibikeun eta lain jolo patu jolo mau aduh ada kawalat ya anjing aduh eta teh lain nek gelut jeung kaula kan boga hutang mun can mayar teh tenang 2,5 juta make bangun. hat keluar kabeh mun ora kabeh moal kuat ngalawan Jaya Sakti kadieu lamun bener-bener maneh sakti mantra guna ladenan kadijaya Jaya ulah pedegong jeung somong setan ulah rasa maneh gagah sorangan hanteu deung nu sejen moal kuat tapi kula ayeuna bakal nu gede ngasampe ti nagara abongan pasakeun eta pun lamun ayeuna tarima sakaide dihancurkeun di nagara diduruk di lautan api lamun nya sakti mantra kuna pun ngela papat ijen patutunggalan jeung kaula deui batur moal nu kuat tapi kula bakal ijen patutunggalan hapakon wani maring aku setan ora wani dening apa sekero bulu kaleuri soba soa dor ayo Deneng ludeng antarina woi berjuang di medan perang jadu mulut pantang ngusir musuh Tenang ludeng tering berjuang di medan apa berjuang musuh ngalaga ganjang rebutan patah wah
Samia tanda makalangan. Jajar pinang. Simatria orang tanding pada gangguan ini pada kang pada kang wanine perang sampah rebutan pati pada kang wanine Para raja. Kang pati lali jiwa. Samia tanang makalangan. Giri lusilan pai. Giri arti gunung. Lusi satik. Paingan samerang nyamuk kagagahan lain lumayan. Loh. Mun maju aing na pasti ele aing. Lain nu gaji era-era deui. Soalna naon ujang? Lamun tepi kamaksakeun maneh ka ituna teh mung cilaka. Pasti ele dipredisina. Komo istilahna kaula ngalawan budak ngora samodel kieu. Mendingan keneh balik deui aing anu kolot nu tilu ah. Anu nomor sabaraha kula? Nomor 1. Anu nomor 1 mah geus aya nu ngawin. Saha? Tukang suling. La ilah. Tukang suling teluhaneun. Kanu kadua we ah. Nu kadua geus aya nu ngawin deui kula. Saha? Tukang rebab. Olo. Si Danyi. Alanyar ya. Malah. Nu katilu we ah. Anu katilu geus aya nu ngawin deui kula. Saha? Wah Abren. Si Abel mah teu panas aing panas ke tukang jazz. Lalu aing rek balik deui kanu terakhir odo. Kanu ngaran Haji Kilem. Ya. Lem. Dari mak di kaula aduh hampuranya. Hah? Nyana. Wis enak. Duh, ampunan mundur kabeh mundur. Netela. Eueuh nanaona. Raja-raja ngan ukur pahauk-hauk nyarita bari jeung teu bisa ngajawab kana pertanyaan manusia sejati. Saha ieu jelema? Nilai utami kasalira tenang. Datang tu setiap aya jawab naon pertanyaan tang tu bakal aya jawaban. Eta anu dipamri. Saha? Bagiakeun kula Gatotkaca. Oh. Aya pahlawan kali ieu. Saha eta? Ampurasun sadia. Ya. Ingkang pada omrangan
Saya kaula Gatot Gacangara. Di mana? Di Karaton Bringgandani putra jeung Ibu Dewi Harimi. Oh keke asa tos nguping kaula. Cara ieu teh pahlawan di negara. Biah bener. Bade angkat ka mana? Ngaja kaula dek ngalamar kanu geulis Dewi Mustika Jati. Kangge saha? Keur kaula. Nasalira teh sin upami kagungan garwa deui ka Dewi Mustika Jati. Geus aya widi ti pamajikan. Geus aya widi nyaeta teh pergiwa. Nyanak naon ngalamarna serba dibawa sapuratina ngalamar kaula. Punten. Dewi Mustika Jati mah moal dek boga salaki lamun lain ka manusia sejati. Lain gagerungan. Pangjawab ge nu kumaha ciri manusia sejati? Ciri manusia sejati jawabanna lintang tinu hirup. Moal tembong manusia sejati tanpa eta manusia ngabogaan hirup. Jawabanna dinu hirup. Bet. Asa ku babari jelema teh ngomong. Apan anu hirup teh lain mungkul di manusia Gatot Kaca. Contoh ingon-ingon sapi kebo hayam bebek eta nyari. Utama cek sampean anu nyaringna katempo pantu hayam. Mun ngampi kalau parat itu kudu dititah-titahan. Ujug geleber we hiber. Subuh kongkorongok, teteh hiji ciri nyaring. Nah nyaring nu kitu. Da kaula malin penting nu nyaring nu eta, nu kumaha ciri manusia sejati. Tong harunga. Lamun aing teh bisa ngajawab, moal laksana tobat. Kaula tarima di dia. Si Nyai moal kapimilikku kaula hiji ciri, kaula jauh kene. Sanepi kadinya ngaji diri kula. Tapi awas, wawa balik ka Pringgandani, saanu bisa menageun eta wanita ngerabut dina leungeun. Waduh. Sadar eta jelema, logowo hatena. Hartina teh eta jelema teh geuning narima dina teu bisa naon. Dah sampurasun satria rampes sahaya pun. Terus lamulatan tuhur pakun dening sang parta. Mulat meda pasudewa. Kaula nepangkeun ngaran Kula Kresna. Di mana? Di negara Dwarawati. Oke, asatos ngadeng Kaula Kresna teh gelar Batara. Tos tong dibawa Bataran. Mata kaula datang ka dieu teh susulumputan. Aisyah teh Patih Jaya Sakti nu mantihan di negara bener. Bade angkat ka mana? Ngajak. Kaula teh dek nyangakeun sabda panglamar utamana ka Dewi Mustika Jati tanon jodoh kaula. Salira bade ngalamar, teu pino gawe. Ku kaula bakal kaboyong eta wanita, bakal kaboyong eta putri, bakal kabawa eta ratu. Ku kaula ka negara Dwarawati, utamana kalau keur ngaon samping kaula sorangan. Sae. Nanging punten Gusti. Naon? Dewi Mustika Jati mah moal dek boga salakin lamun lain ka manusia sejati. Araneh teuing kanca. Mustika Jati moal dek boga salakin lamun lain ka manusia sejati. Apa manusia mah sejati sadayana sumuhun tapi boga ciri. Ciri na manusia sejati teh nu kumaha? Ulawa diundang kana cirina heula. Sabab aya jalan jeung dasarna.
contoh ngieun imah teu ujug-ujug kenteng diterapkeun tangtu we kudu ngieun pondasina nu kuat tak ciri manusia sejati oge kitu samemeh urang tiangan ciri manusia sejati apalkeun heula kana aji sinaling pati ning sampurna ing manusia dupi hartosna keur nyernakeun anasir-anasir nagara urang kudu megawe kana jalan anu suci keur nyernakeun anasir-anasir goreng urang kudu megawe kana jalan anu hade utamana urang kudu bisa pindah pileumpangeun disebut bisa pindah pileumpangeun teh tina teh jujur supaya jujur tina goroh kana sucina ai sampurna ing manusia keur nyampurnakeun kamanusiaan sejati dupi ngamalkeunana hiji eling ka Gusti dua cinta macai tilu nyumpanan sanet hirup opat kudu patuh kana keyakinan pribadi hebat ieu nu disebut eling ka Gusti ngamalkeunana teu aya deui anu wajib diibadahan mah lintang ti Gusti sawiji cing sajama nu nyemana sajaba ti Gusti tangtu ingkar tina kamanusiaan cinta macai nu penting di dunia heula aya kecap lahir kalau ning pamarentah rasa kaula ning rasul anu sabatin kalau Gusti nu disebut lahir kalau ning pamarentah ngamalkeunana di mana teh kalaku laba salah lain sajen nu ngahukuman teh pamarentah hukum teu cuetkeun hideung teu ponteng kana koneng salah lakuna penjara bagianana hebat iki oh kresna aya anu sabatin kalau Gusti barengan hirup di dunia iman jeung takwa arti iman percaya takwa pigawe parentahna jauhan cegahnana aya eusina takwa naon pigawe parentahna jauhan cegahnana ge ngada kuul di dinya pigawe parentahna jauhan cegahnana eta mah artina kaula mah geus lain nanyakeun eta naon eusina takwa jawab kresna waduh mentong dina takwa ieu kejar meneng-meneng laratin era kansa sore kaula teh bodoh kene dina ngaji diri mentok dina eusina takwa aduh silakan pamaki mah meureun moal kapimilih moal kapiboga tapi sing sanu bisa nyokot jeung mawa eta wanoja ku kaula bakal direbut ilalegena ampun nyai laksana geus loba nu teu bisa ngajawab kana ciri manusia sejati kan kaitu mah geus aya 30 jelema saha sekau lagi setiap aya pertanyaan tangtu bakal bisa ngajawab Sampurasun rampes saha eta jelema pandai hiji jangkung hiji saha eta tukang gambang jeung tukang gender keur naon mang neangan batu aduh ieu jelema ahli batu jigana jelema geus kaedanan kuno kitu teu di mana teu di kar teu di kuleuwetan kieu komo kaula sok sering rahayat kaula dina subuh teh ungku malah sok telan-telon air diusir da eta teh rakyat kaula dihaturanan mah ya naon urang lamar jores ya pengen nyeri hati emak kumaha di lembur nasibna moal henteu gantung diri ieu mah da wala naon tong mikiran eta penting motor bleguk nya motor-motor kumaha ngamikiran indung lah loba kene indung eta eueuh aya kene sinen gedarae